Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, langkung tipayun urang sadaya manjatkeun puji, urang sadaya muji ka Gusti Allah. Layak pantas urang sadaya salawasna muji ka mantena Gusti Allah nu parantos nyiptakeun urang sadaya, kalawan mantena tos nyiapkeun sagala rupa di dunia kanggo pangabutuh hirup urang sadaya. Pantes urang salawasna bersyukur Gusti Allah salawasna masihan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Boh nikmat anu dohir, urang sadaya dipasihan kamampuhan, dipasihan tanaga, pikiran, panca indra urang. Nya kitu deui urang sadaya dipasihan rezeki. Oge nikmat batin kalawan wasilahna taufik sinareng hidayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah urang sadaya jadi jalma anu iman, jalma mukmin, urang sadaya beragama Islam, jadi jalma anu muslim.
Jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib dina khutbah anu kahiji ngaoskeun ngadugikeun dauhan Gusti Allah nu aya dina Al-Qur'an surat As-Saff nyaeta surat nomor ka-61 ayat 10 jeung sabaraha ayat saterasna nyaeta nu ngajelaskeun tentang tijaroh jual beli antara urang salaku hamba Allah sinareng Gusti Allah. Biasana urang jual beli teh anu ku urang tos biasa galib ku urang dicaritakeun. Jual beli teh antara urang jeung urang, antara manusia jeung manusia. Anu asal nama sate acan dijieun duit, sate acan dijieun alat tukar, di mana urang aya pangabutuh teh maka sok dilakukeun barter. Nukeran hiji barang kana barang, urang boga hasil tatanen ditukeurkeun kana pakaian jeung sabangsana. Saparantos manusia nyieun duit alat tukar maka disebut jual beli, di mana urang boga duit tuluy urang aya pangabutuh dibelikeun kana barang anu ku urang dibutuhkeun. Dina ayat surat As-Saff ayat 10 ngajelaskeun jual beli antara urang salaku hamba Allah sinareng Gusti Allah. Jual beli antara urang jeung Gusti Allah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tungjikum min azabin alim. Hei sakur jalma anu ariman naha aranjeun hayang dibejaan, hayang dituduhkeun, hayang diterangkeun, dieceskeun. Jual beli anu matak nyalametkeun diri aranjeun tina azab anu kacida pisan nyerina. Nyata jual beli antara urang jeung Gusti Allah anu ti urangna nu kahiji tauhid, tu'minuna billahi wa rasuli, aranjeun iman ka Allah jeung ka Rasulna. Dina hate urang, dina pikiran urang aya kayakinan nyaeta mung Allah anu kudu diibadahan, mung Allah anu pantes bikin dipuhit, ngadoa teh ka Gusti Allah hungkul, henteu muhit kasalianti ka Gusti Allah. Tahir tauhid anu baris ku urang bisa ditukeurkeun ka Gusti Allah, bisa dipake jual beli. Lantaran lamun dina diri manusia hatena syirik musyrik, maka moal bisa jual beli jeung Gusti Allah. Sabab lamun dina duit teh mah eta mah duit palsu, teu bisa dipake jual beli. Maka anu bisa dipake jual beli jeung Gusti Allah teh tauhid, sabersih-bersih urang akidah urang. Anu kaduana nyaeta daek ngorbankeun harta jeung tanaga atanapi diri pikeun ngabelaan, pikeun ngamalkeun
ajaran Islam. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Anu bisa dipakai jual beli teh nu kaduana nyaeta pengorbanan sawarehna harta urang jeung tanaga urang pikeun ngalaksanakeun ajaran Islam. Lantaran ajaran Islam ngabutuhkeun pisan harta nu aya dina diri urang, dipakai infak, dipakai sedekah, zakat, wakaf, ngabantuan anak yatim, jeung kasolehan sosial anu sejenna, pikeun ngawangun masjid, madrasah, jeung pirang-pirang fasilitas anu dibutuhkeun pikeun ngamalkeun, pikeun ngabelaan ajaran Islam. Nya kitu deui tanaga jeung diri. Ajaran Islam merlukeun tanaga, merlukeun pangorbanan diri urang. Tah ku cara ieu kahiji hate jeung pikiran salawasna urang teh bertauhid. Nu kaduana ayana pangorbanan harta jeung tanaga. Tah ieu nu baris bisa dianggo jual beli jeung Gusti Allah. Ieu anu ti urangna. Sedengkeun panukeurna ti Gusti Allah kanggo urang, kanggo hambana aya anu dipasihkeunana engke di akhirat jeung aya dipasihkeunana ayeuna keneh di dunia. Anu di akhirat dua rupa. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah tajri min tahtihal anhar. Gusti Allah baris masihan panukeurna di akhirat. Nu kahiji pangampura. Yen urang sadaya baris dihampura kasalahan-kasalahan dosa-dosa urang. Nu kaduana nyaeta bakal dijadikeun ahli surga, dipasihan surga. Sedengkeun anu di dunia oge dua rupa. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathum qarib. Panukeurna ti Gusti Allah anu baris dipasihkeun ayeuna keneh di dunia. Anu ku aranjeun pasti dipikaresep. Tuhibbunaha aranjeun pasti resep. Sabab langsung karasa anu di dunia mah nyaeta kahiji nasru minallah. Pirang-pirang pitulung ti Gusti Allah. Urang tangtu hirup di dunia loba pisan kaperluan pangabutuh. Loba pisan anu ku urang diusahakeun. Urang geus beak dengkak pikeun ngusahakeun pangabutuh urang. Tapi urang tetep kudu tawakal. Tawakal teh nyaeta nyandar, nyaranekeun diri ka Gusti Allah. Sahingga ku ngalaksanakeunana urang jual beli jeung Gusti Allah, maka insyaallah Gusti Allah masihan pirang-pirang pitulung ayeuna keneh waktu urang di dunia. Pirang-pirang hal tangtu urang dibutuhkeun. Anu kadua na wafathum qarib, kemenangan anu deukeut nyaeta kamerdekaan hirup. Urang sok sanajan boga imah ngan sacangkewo, tapi kulantaran eta teh kadaulatan urang, maka urang bebas di bumi urang. Erek naon ku urang dipilampah. Da memang kamerdekaan kedaulatan urang nya kitu deui kedaulatan kamerdekaan anu sifatna umum.
urang sadaya dipasihan tempat anu merdeka. Rasulullah jeung para sahabat dipasihan kamerdekaan Mekah. Urang sadaya dipasihan kamerdekaan NKRI. Tah ieu teh kalebet kana fathun qarib. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha mastata'tum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifah fa ayyadna ladina amanu ala aduwihim fa asbahu dhahirin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib dina khutbah nu kadua ngaoskeun ngadugikeun dawuhan Gusti Allah nu aya dina Al-Qur'an surat As-Saff ayat ke-14 nyaeta ayat terakhir dina surat As-Saff. Anu eusina nyaeta Gusti Allah marentahkeun ka urang sadaya supados urang sadaya ngabelaan agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei sakur jamanu ariman sok aranjeun kudu jadi jalma anu ngabela agama Allah, ngabela agama Islam. Ngabela agama Allah, ngabela agama Islam dikawitan tina urang berupaya pikeun memahami agama Islam, dipelajari terus Al-Quran sinareng sunnah Rasul. Urang sadaya diwajibkeun tolabul ilmi sehingga ku tolabul ilmi urang jadi paham, jadi ngarti kana ajaran-ajaran Islam. Boh masalah akidah, boh masalah cara-cara ibadah, boh muamalah, boh masalah hukum, lengkap dina ajaran Islam. Salajengna ajaran Islam ku urang diamalkeun, dilaksanakeun. Tuluy ku urang oge disebarluaskeun. Urang tabligh nepikeun ajaran-ajaran ti Gusti Allah. Sok sanaos ngan sakadar urang terangna saayat aya istilah sok sanajan sabeunyereun sasiereun ilmu nu aya dina diri urang ku urang ditalepakeun deui, ditepikeun deui. Tah ieu upaya ngabela agama Islam. Ngabela agama Islam memang teu ujug-ujug menang, tapi tangtu loba pisan dina perjuangan rupa-rupa hambatan. Contohna Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pikeun berjuang di Mesir yang hareupan pamarentah Firaun anu sakitu kuatna
tentara anu sakitu lobana anu bisa diperalat pikeun ngazolim jalma-jalma anu teu satuju ka pamarentah. Awal-awal Nabi Musa jeung para sahabat terus dizolim, tapi ending nama ujung nama Gusti Allah masihan kemenangan ka Nabi Musa jeung para sahabatna. Firaun jeung tentarana dikarebekkeun di laut. Para pengusaha contohna Qarun diteureuy ku bumi di Mesir teh sehingga terkenal aya harta karun. Nyata harta karun teh ayana di Mesir. Rusak hancur pamerintahan Firaun, maka negara Mesir diwarisi ku Nabi Musa jeung para sahabat. Nya kitu deui Nabi Muhammad asalna para penguasa teh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Nabi Muhammad jeung para sahabat jalma-jalma anu dianiaya, dizolim. Ngan ku Gusti Allah ge geus dibejaan. Engke ujung nama tabat siada Abi Lahab wa tab. Ma'auna anhu maluhu wa makasab. Ending nama engke Abu Lahab teh bakal hancur dua leungeuna. Nyaeta maksudna kakuasaanana jeung harta bandana. Harta bandana nu sok dipake ngolok-ngolok supaya milu ka Abu Lahab tuntuna hartana bea. Jabatanana runtuh dan ending nama anu jadi penguasa teh Nabi Muhammad jeung para sahabat. Mekah jadi merdeka dugi ka kiwari alhamdulillah. Mekah, Madinah, Saudi Arabia merdeka. Eta butuh pisan dipentingkeun pisan ku urang usalaku umat Islam lantaran dirinya pusatna agama Islam, asal-asalna agama Islam. Fa asbahu dohirin, maka ending nama jalma-jalma mukmin teh bakal aya dina kemenangan, termasuk urang sadaya umat Islam di dunia, umat Islam di Indonesia, insya Allah berakhir aya dina kemenangan. Amin. Jamaah Jumat rahimahullah, terakhir urang ngadoa ka Gusti Allah. Mudah-mudahan Gusti Allah ka urang sadaya masihan kaberkahan, masihan kemudahan. Urang sadaya dijauhkeun tina pirang-pirang balai, tina pirang-pirang musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.